Dipati Ukur ngabogaan ngaran asli Wangsanata atau Wangsa Taruna minangka seorang menak pangawasa Tatar Ukur di abad ke-17. Tatar dina basa Sunda ngabogaan harti tanah atau wilayah. Sedengkeun Dipati Adipati merupakan gelar bupati saacan zaman kamerdekaan. Dipati Ukur nyaeta Bupati Wedana Priangan nu kungsi nyerang VOC di Batavia ku parentah Sultan Agung TI Kasultanan Mataram di tahun 1628. Serangan ieu gagal. Kukituna jabatan Dipati Ukur dilepaskan ku Mataram. Pikeun ngahindar ti udagan pasukan Mataram nu denewakna. Dipati Ukur jeung para balatna pindah-pindah tempat, nepi ka akhirna ditewak jeung dihukum mati di Mataram. Sejarah nu ngisahkeun ngeunaan Dipati Ukur ngabogaan sifat kontroversial. Saeutikna aya 8 versi sajarah ngeunaan Dipati Ukur. Carita Dipati Ukur nyaeta versi Galuh, Sukapura, Sumedang, Bandung, Talaga, Batavia, Banten jeung Mataram. Di antara 8 versi naskah carita Dipati Ukur, 3 versi nu ngabogaan sifat nu positif. Dina harti perjuangan Dipati Ukur menang dukungan moral ti rengrengan pamimpin negeri sejenna dina ajekna kadaulatan negeri Sunda nu kaancam ku intervensi Mataram jeung Belanda. Di 8 versi ieu aya hiji kasaruan. Nyaeta ngeunaan sanggeusna Dipati Ukur diangkat salaku Bupati Wedana anjeun nyerang VOC di Batavia. Kulantaran gagal, anjeunna baruntak ngalawan Mataram. Ngan kulantaran teu aya kasaluyuan antara Dipati Ukur jeung kaopat unggul kepala daerah handapena. Kaopat unggul eta ngalaporkeun Dipati Ukur ka Sultan Agung. Di tempat nyungkutna, Dipati Ukur katewa ku pasukan Mataram. Numutkeun naskah sajarah Bandung. Tatar Ukur minangka sahiji wilayah kakawasaan kerajaan Timbanganten nu puseur dayahna di Tegal Luar, di sabudeureun Gunung Malabar. Baheulana wawatesan antara Banjaran jeung Cipejeh. Karajaan ieu aya di handapen dominasi kerajaan Pajajaran. Wangsanata Junun jadi pangawasa Timbanganten nu disebut Dipati Adipati Ukur. Asal-usul jeung silsilah. Salah sahiji versi ngeunaan asal-usul Dipati Ukur nyaeta carita Dipati Ukur versi Bandung nu ditimukeun dina naskah Sunda Mangel Arum. Ditulis ku Haji Harun Al-Rasyid di masa penjajahan Jepang. Dina naskah ieu dikisahkeun yen baheulana di wilayah karesidenan Banyumas aya kerajaan Jambukarang nu aya di sabudeureun Purbalingga. Racana nyaeta Sunan Jambukarang. Sahiji waktu, di Jambukarang datang seorang bangsawan Arab nu ngaranna Syarif Abdurrahman Al-Qodri pikeun nyebarkeun agama Islam di wilayah eta. Loba rahayat nu ngagem agama Islam. Tapi Sunan Jambukarang teu ngarasa resep. Aranjeunna sempet adu ilmu akhirna Syarif Abdurrahman jadi nu menang jeung Sunan Jambukarang asup Islam karut para rahayatna. Salaku tanda hadiah, Sunan Jambukarang nikahkeun putrina ka Syarif Abdurrahman. Nu terus ganti nama ngaran jadi Pangeran Atas Angin. Ngaran ieu dicandak ti tanah asalna Arab nu aya di luhureun Garus Katulistiwa, Sugeng Priyadi, Perdikan Cahyana. Sanggeusna Sunan Jambukarang wafat, Pangeran Atas Angin ngagantikeun posisi mitohana salaku raja di kerajaan Jambukarang. Nikahna Pangeran Atas Angin ka putri Sunan Jambukarang ngalahirkeun putra nu diaranan Pangeran Cahya Luhur nu engke jaga ngaganti bapana nahta di Jambukarang. Putra Cahya Luhur nu berengaran Pangeran Adipati Cahyana.
Ngan Cahyana tekungsi jadi raja kulantaran harita jambu karang ditalukan ku Mataram nu dipimpin ku Sutawijaya, Panembahan Senopati Wangsanata, putra Pangeran Adipati Cahyana nu masih budak keneh. Ku Mataram disingkirkan jeung dititipkan ka pangawasa Tatar Ukur, wilayah Ukur, nyaeta Adipati Ukur Agung. Numutkeun naskah sajarah Bandung. Tatar Ukur asup ka wilayah Karajaan Timbanganten nu puseur kutana di Tegaluar, ayana di sabudeureun Gunung Malabar. Baheulana mangrupakeun wates antara Banjaran jeung Cipejeh. Karajaan ieu aya di handapen dominasi Karajaan Pajajaran. Nu engkeuna Wangsanata Junun jadi pangawasa Timbanganten nu disebut Dipati Adipati Ukur.